Garut aya situ anu ngaranna Kauntar ka mana-mana. Nyata situ Bagendit. Baheulana aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah nenehna. Dengaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna. Geus taya nu birek deui kana kakumedanana teh. Kakayaanana bro di juru, bro dipantok. Kacaturkeun ka usum panen, di dieu ceuyah dibaruat. Patani kaditu ka dieu nguruskeun eta pare nu kacida lobana. Da nya teh eta sawah nu sakitu legana. Kadang iya arena geus beres. Mohon hatur nuhun Kang. Kasanawa mun kudu ngajual ieu pare ka jalma pengudeta. Diberi kumode atuh Kang, tibelan kena urusan sareng cekon-cekenna disaka jeung caritana. Indit bener-bener sumber gusti sakawanya mah ieu pare kudu dijual kabeh. Sekarang aroma jangan yoga, pada nerima nasib edisi nu kawasa. Naon anu ditangan ku Indit harta desanya yang kali sama sore. Maka saya Kang, jadi kali ngadangna karena gara ini wae. Dipanggil pare teh anu sabaraha? Sarua aja nu baheula. Nah, benar jadi benar wae. Henteu beres hidupna. Ini betul. Manehna kapaksa narima duit ti si centeng nu teu sabaraha. Maranehna Indit kaluar teu lila datang Nyi Endit. Centeng biasa anu datang. Biasanya patani-patani tos ngajual pare. Kada eta hargana ulah ditaekeun. Oh nyi mangga datos diwartoseun sami sareng muka pungkur. Kitu atuh halus pisan. Ka nasib arurang robah pasutan hirup kos ieu. Kunaon gusti teu garang ngalakna tetarang dakuman. Wah terek-terek teh beli kadaungan teu sanes. Kada sabar Kang, jadi aya balasan kasadan kamu jalmi bisa ke jerupan motor muslimah maruni. Kumaha yeuh ari pare geus kabeli kabeh. Atos nyi beli badi di parios mangga duitna tos pinu ku pare. Malahan dugi ka amburacak keluar da teu cekap. Sakedeng deui maranehna bakal kabeakan bean, terus mareli ka urang. Urang bakal leuwih beunghar. Alus, tempokeun eta kabeh patani ulah sampai aya nu ngajual beas kana sejen. Bere sanksi ka sawe nu ngalawan. Kunaon nyi? Aduh Kang, cadangan beas terus beki CF sekedap deui arwah kada masakan Indit. Ayeuna pangosna terus 5 kali lipat. Sorry lagi kada sabar kasar wae urang mah. Punya pisan pribumi di dieu teh. Manehna mararat pedaku parikolahan hiji jalma. Jigana pamolahan ieu kudu buat dibereskeun. Surganya pada Cemaros, rasanya mangga enaknya. Gimana ini tiasa menjalani nu pangbeunharna di kampung ieu? Oh, maksud ini Indit. Oh caket, kantor lampang gue dugi mendakan parapatan. Keras, yang kalau mereka kenca. Kayak bumi nu agung macida. Tah, eta padumukan Indit. Emang nanin eta pariogian naon sarang Indit. Ini bade nyuhunkeun sidakah? Percuma nih, ikut nanya Indit mau lipasihan. Namun ini tajan uang, nih teh satu lombok abdi. Mungkunten saayana. Ya, ini mau hoyong terang kumaha reaksinya lamun aya jalmi nu nyuhunkeun sidakah. Oh, uhun punten wartoskeun sasadaya pribumi sanesna kangge siap-siap ngungsi sabar sakedap di bakal aya caan nu agung. Nah, ini masuk keureuy, piraku aya cak pas usum halodo. Ini teh heureuy, ini teh jalmi nu bakal masihan hukuman kami ini kutituna enggal keur ngarungsi banyak sadaya harta benda nu dikiboga. Kita nyali eta sapunaun peraga handap. Nyali, Oh kah, kumaha nani Kang Dadan? eta nyali pun atuh katinggal ulang-ulang gitu. Bete ini bongkok anu naroskeun bumi Indit teras kawartosan yen arurang kendak geura-geura ngalarungsi da bade aya caah nu ageung kacida. Maya nyi panuju halodo. Kan muhun Kang Dadan mata abdi hulang-hulang bae ge. Ayo tuh Kang, gara beberes sugarnya cari sono nini atau telaras. Mun hayu mangga nyali. Enggak, dulu pada salahnya nu diampihan. Centeng, tempo itu sawah nu sakitu legana, itu teh sawah nu urang. Oh nyi lega pisan. Ayeuna marane ondang kabeh patani, pandai, kucen jeung nu sajana. Sina datang ka imah. Urang rek ngarayakeun ieu panen. Oh iya udah sakit. Dina acara Nyi Endit mengundang lebih jeung sawatara tetangga. Da cenah mah ngarayakeun panenna nu kacidareana, tapi sadia tumpengna teu sabaraha. Nepi kangan sakoteap ge geus beres. Bari tingkah retap keneh. Ari anu ngariung teh nepi ka ratusna. Keur meujehna bala kecerakan, solongkrong aya nini-nini bongkok anu nyamperkeun. Ku pribumi teu ditari, teu ditakon. Nyapok nini-nini teh waleh yen teu kabawa lapar. Sugan aya piwelas da teu aya.
ini di mangkok. Jadi kan itu kalau mana kena cak mah. Ini badai nyumbangkan si pirung lasta sababar kaporen ini terkadaraban sangu supaya ayah sesakang berjuangan. Nah peduli mama orang pemana ya mau yang lain tinggal beli orang minta buat ini itu satu orang yang ini. Si Nini teh indit ti imah Nyi Endit. Nyindit keluar, ini badai nyumbangkan si Daka. Endit keluar ti imahna. Asli lu gogorokan di luar, gaganggu enak terdahan. Salah didinya, nah ini gogorokan di imah batur. Ini badai nyumbangkan kanggo tuanganan terus tilu poe ini terkadaraban sangu. Lah, nah handing main tadahar ka urang. Indit ka ditu bisa loba laleur di dieuna. Dit, gusti lu kalasa bismillah rezeki nu sakitu reana. Tapi mana bersyukur dasar kumet. Hahaha, dini rek hukum orang. Dini teu nempo apa itu preman orang menerea kacida. Sakali tenggel bisa langsung paeh. Kudu repot musim ini. Ini bakal minta asalnya bisa nyabut ya itu. Dasar nini gelo, nan hese nanya buat eta itu, tadi tanagan gak bisa kacabut. Dasar nini bongkok, centeng, cabut eta itu, asal mun teu kacabut gaji maneh dikurangan. Mohon siap nih. Si Centeng nyobaan nyebut eta itu ngan teu hasil. Aduh siap bisa rambut tangannya. Itu teh bisa sakitu ngumpul tanagana sempok nini rek nyabut ya itu. Coba eta itek teh dicabut. Tapi kacida ngarenjagna Nyi Endit. Asa ningali tina urut itek nancip teh ngaburial cai gede pisan. Nyi Endit undur-unduran. Nyindit, iya hukuman jang dirinya. Cai iya cimata pribumi anu sangsara gara-gara maneh bakal tilelep. Si Nini ngaleos Endit teuing ka mana. Beuki lila, cai nu ngaburial teh beuki ngagulidag sarta beuki gede. Malah antukna ngeum sakur nu aya di dinya. Mimitina sempat memoncangan, naik kana tuur, ngeum dada, sarta tuluy laput sirah. Nyi Endit teh sempet nyalamatkeun dirina jeung raja kayana anu ngagunung. Kabeh kakeum sarta urutna jadi situ anu kacida legana. Eta situ katelahna jadi situ Bagendit, dicokot tina ngaran Nyi Endit.